muka tutungkusan para karuhun. Muka tutungkusan para karuhun nutos kamasur kaun-awun diraksa di dama-dama jadi panuntun ayeuna wakca anu kasuhun pagunungan basisir ombak lautan ngahiji jadi bukti sauyunan pencak sinarang silatna sabengketan teu pasalia dina atikan muka tutungkusan pekarahun utos kemasur kaun-awun diraksa di dama-dama jadi panuntun ayeuna wakca anu kasuhun wakca anu kasuhun pagunungan basisir ombak lautan ngahiji jadi bukti sauyunan panca sinarang silatna sabengketan teu pasalia dina atikan panca anu kiwarik olahraga jadi walagri ku filosofi anu sajati dina rigig lengkah hati-hati dina rigig lengkah hati-hati pasang giri jadi ajen sajati mintonkeun wawanin anu pasti panca indra peser gerapati anu kedah dipusti gerak rasa tahan rasa tembus rasa panjinglah rasa daya cipta rasa kadeule karenge karasa karamba jadi atikan anu